Mah, ujang ini telanya. Ya lah tuh mas, ini sanggup can asak pan karek saheng. Tuh mah da bisi kaberangan ujang rek nyokot heula dagangan. Nama wadagangan anu saha? Nu si teteh mah dagangan nama kiripik asana teh jeung es. Oh heeh. Mekal we atuh sanggup ieu dang dek asak anu mah. Ah moal mah bisi kaberangan. Ujung we atuh ari berang mah. Ngan kade eta dagangan lu batur kudu benernya. Nya heueuh atuh mah eta mah pasti. Atuh ujang rek ini telanya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh mah kaberangan gitunya. Mana sih Dimas teh can datang wae? Aing mah keur kaberangan teh. Oh, itu Gening. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam Dimas. Oh iya teh dagangan nak. Nya, Naon hungkul ya teh? kiripik jeung es. Oh. Nah sabarahaan ya teh teh? Taya es 700 tetehna jual 1000 ku Dimas. Taya kiripik 1500 jual 2000 ku Dimasnya. Sing laris nya. Nya teh atuh. Amin. Abi berangkat heula atuh nya. Oh nya sok atunya kadenya di jalanna. Nya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah gening dagang pertama teh laris tuh. Aya meureun aya nama kerjajan. Assalamualaikum. Teh. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gening si Dimas geus balik ya. Waalaikumsalam. Dimas geus euih? Nya tos euih. Alhamdulillah teh dagangan laris. Heeh, Gening seep Mas, hebat lah. Heeh teh, komo nu esir sakma loba nu teu kabaragean. Jabadi naranyakeun cenah ari isukan rek dagang deui moal. Dagang deui atuh ari seling daek ngiderkeun nama orang tambahan we sing lobanya. Heeh, siap atuh. Tah ieu we teh acisna. Oh nya nuhun atuh nya Dimas nya. Nya Ai kerseun teh sabaraha? 15.000 teh kerabian. Atuh ari seep sadaya nama ieu we atuh bonus ke Dimas ya. Oh nyaan teh. Nya, Atur nuhun atunya abi euih heula. nya sok. Hahaha. Yes, asik euy. Assalamualaikum. Mah.